Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah anu ka-218. Innama ja'alaha, pastina ngajadikeun Allah kana itu dunya, ayat dunya tegasna kana dunya, mahalan kana tempat, lil agyari pikeun pirang-pirang kariweuh, kal amrodi sapertikeun pirang-pirang panyakit, wal mihani jeung pirang-pirang cocoba, wal balaya jeung pirang-pirang balai. Wa qalihi sareng dauhan musonib wa makdanan lil akdari, lapad wa makdanan lil akdari, wa makdanan jeung ngajadikeun kana jadi tempat gudang, lil akdari pikeun pirang-pirang kokotor. Bimakna ma kalawan maknana kaol, qoblahu anu samemehna itu ma, liyazhadaka karana napakeun Allah ka anjeun, piha tina itu dunya, li annal mujiba karana sanyanyana anu ngamistikeun, li robbatika kana resepna anjeun piha kana itu dunya, eta innama huwa pastina ari itu mujib, eta ma perkara tatawahamu anu nyangka salah anjeun, min husuli agrodika tina hasilna pirang-pirang pasejaan anjeun, wa matlubatika jeung pirang-pirang nu disupri ku anjeun, piha dina itu dunya, min ghairi takdirin tina teu ngotoran, wala tanghisin jeung teu ngaruksak, wa huwa ta ari itu ma eta layakunu teu kabuktian itu ma abadan salawasna, layuqalu teu diucapkeun non az-zuhdu ari zuhud fi hadina dunya eta yahsulu hasil itu zuhud binashil wa'idi kalangkung kambal hatta law furido sehingga lamun dipasti naon dalika itu husulu agrodika lakana tangtu kabuktian naon Allah iku anu layak bika ka anjeun eta azuhda zuhud fi hadina itu dunya, warobbata jeung ngewa anha kana itu dunya, li anna ma'ala amriha karena sanyanyana tempat balik urusanana eta dunya, eta ilal fana'i kana ruksak wa zawali jeung leungit, wali sugliha jeung karana nungkulkeun eta dunya iyyaka ka anjeun,
goliban dina galibna anillahi ta'ala ti Allah ta'ala. La yuqalu teu diucapkeun naon? Az-zuhdu ari zuhud fi hadina itu dunya. Eta yahsulu hasil itu zuhud binushil wa'idi ku sabab wungkul pitutur atawa ku nasihat anu jadi pitutur. Atadzkirihi jeung ku ngelinganana itu wa'id. Liana karena sanyana kaula eta nakulu ngucap kaula alimallahu annaka la taqbalu an-nushal mujarrad. Sakitulah hikmah anu ka-218. Musonib masih kene ngabahas tentang dunia. Kamarima musonib nerangkeun dunia teh dohir jeung batina, mimiti jeung tungtungna. Kunaon watak diterangkeun mimiti jeung tungtung supaya paham kana sakabehna. Mimiti alus goreng tungtung. Dohir pikabitaeun hakikatna pilaon pikangewaeun. Naon hartina seuri lamun rek ditungtungan ku ceuri. Aya hartina teh ya. Nyahorek eueuh mah tong datang we sakali gitu banyak. Duit teh datang 100 juta gubrak kana pesa. 2 poe leungit deui. Cik bahasa urang kumaha cik? Nyahorek eueuh deui mah tong datang we sakali. Artina lamun alus ditungtungan ku goreng naon hartina alus gitu. Mun bunga ditungtungan ku susah naon hartina susah. Oh gunana susah teh lain bunga lamun ujung-ujungna susah. Alus teh lain alus maknana lamun ujung-ujungna goreng. Maka mun dipenta urang tungna. Ari kahayang mah ti mimitina, ngan lamun teu ti mimitina ge asal mimiti susah, tungtungna bunga. Ah kitu, ngadahar sirop amis, tungtungna ngadahar racun. Aya artina ngadahar sirop. Maka kayak bahasa sakit-sakit dahulu baru kemudian. Dah gitu mah. Eta teh tina hikam jiga nama macokat. Ngan buka dukanya hikam duka henteu. Ngan ari beja-beja wae mah aya ti batur eta ti kolot. Nah gitu. Urang alus ti mimiti begitu ditaklif ku Allah. Ibadah usul. Pas rek maot iman dicabut. Naon hartina ibadah urang anu anggeus cisau. Bal'am bin Ba'ura waliullah. Ujung-ujungna dicabut kawalian. Naon artina menang kawalian? Jadi kana neraka. Bal'am bin Ba'ura anu sakitu hebatna mun nempo makhluk sirna Bal'am bin Ba'ura langsung tajalli ka Allah. Lamun ningali perkara anu aya di mulki langsung ningali ka aras. Ari aras teh naon? Kerajaan Allah nu aya di malakut, aras teh. Aras di malakut ya sanes. Kursi, aras, Bang. Tapi ujung-ujungna iman dicabut, boro-boro ningali ka aras, kalah mahabbah kana dunya. Eta teh dingaranan suul khotimah. Nu matak doa dina sabada tawaf Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Akibatana teh ujung-ujungna boro-boro nu alus mimitina nu goreng oge Gusti muga-muga akhirna mah alus tah kitu. Urang boga pamajikan tungtungna alus teh alus. Ayeuna barang kawin mah ngaco keneh ngan pi aluseun.
daripada kawin alus tingacol. Ujung-ujungnya minta tolak tilu. Wah bahaya. Mending mimitina teu pati ridho akhirna mah jadi pasrah. Mantap. Urusan nu taluk jeung urang ujungna nu penting mah. Urang salat mimiti taklif mahjub ujungna muga-muga musyahadah ka Allah. Mentak doa teh unggal ngadoakeun ka nu ngaos tong waka dicabut nyawana can jadi ahli tajalli ka Allah. Tah kitu kan. Kan lainna mahjub kene nepi ka 2 tahun deui ka maut mahjub sapoe deui ka maut musyahadah. Ujung-ujungna dina doa tawaf eta. Moga-moga Gusti ngaaluskeun ujung-ujungna urusan abdi. Dagang rugi mimitina ujung-ujungna untung. Daripada rugi untung mimitina tungtungna sangsara pakokol 5.000. Batur mah keur budak sangsara geus kolot beungar. Ari mah keur budak beungar geus kolot sang. Wah ripuh eta mah kan. Kamari ya menjelaskeunana. Ieu teh ngaran naon ya? Keur mengaruhan hate muridin supaya tong nyarane tong mahabbah kana dunya. Sanajan dunya dipiboga, dunya diteangan, tujuan lain dunya. Sabab naon? Oh nu alus dunya mah, mimiti alus tungtung goreng. Mimiti pikaresepkeun tungtung pikangewaeun. Itu. Eta urusan dunya, bener. Mimitina majikan urang, bukan ka urang da budak teh mah kasep geus kolot aki-aki teresepkeun. So, dina nyatana mah sangsara pakokolot. Sabab gawin tujuanana rek ngurus salaki, lain rek neangan ridho Allah. Lamun neangan ridho Allah mah mal nempo kaayaan salaki, teu perlu salaki mah rek alus, rek goreng, rek boga duit, rek henteu. Nu penting kuring taat dah hayang meunang ridho. Lain urusan salaki robah mah kajeun eta mah. Teu mah mentak minta tolak geus aki-aki ge naon sauna. Ngurus salaki rek neangan ridho. Tah kitu ningali ka Allah. Lamun timiti pagawean urang ningali ka Allah ujungna ge bakal beres. Naon sabna Allah mah teu robah ka. Lamun ningali urang kana dohirna salaki mimitina alus tungtungna goreng. Sabab salaki keur marama dipuji lagi sekolotna dipoyo. Boro-boro urang pamajikanana batur ge eueun hayangeun geus aki-aki. Oh pikir urang. Ya teh nu mata kunaon ya? Musonib beuti nyarita teh. Supaya si murid ulah ningali ka makhluk tapi ningali ka Khaliq ka Allah ka ditu. Nu disebut murid shodiq teh nu tujuanana lempeng ka Allah. Sanajan keur dina makom muridin bisa loba duit bisa dina makom muridin bisa jadi aya khariqul adat lain eta tujuan terus taroki jeung suluh ka Allah. Wirid mimitina ikhlas beuki ditu aya khariqul adatna nepi ka mustajab doa. Batur loba anu datang minta dijampe ku urang marane duit, marah mobil sakapung mah. Lain duit. Loba dunia karasa tenempo anu datang tujuan lurus ke Allah terpenting. Mobil datang aya nu leuwih penting naon usul ka Allah. Duit loba lain tujuan terpenting eta mah. Naon anu leuwih penting usul ka Allah. Duit boga usul henteu bakal jadi panyiksa ka urang. Tapi duit boga usul modal pikeun ningkatkeun usul urang ka Allah. Tah eta nu hebat mah. Kudunya ngaji Rajab mah ya lalaunan kan. Ngaji Rajab ngaleng-leh kene rek Ramadan rek menang Lailatul Qadar moal kira-kira. Balas paur teu meunang Lailatul Qadar pangijeng Ramadan, mentak ngaji Rajab dinyakeun aya nu. Ya, evaluasikan anggeus ya. Jadi urang lamun apal ujung-ujungna dunya goreng, sanajan bunga mimitina tungtungna susah, sanajan pikahayangan mimitina ujungna pikangewaeun, tangtu hate bakal zuhud tina eta dunya. Tah eta nu dituju mah sangkan muridin zuhud tina dunya taroki jeung sulukna. Nu tereh usul teh nu zuhud.
Nu hese usul teh wiridan loba, ilmu loba, dosa teu sabaraha, dikirna getol tapi teu juhud hese usul kan. Naon sababna? Mun teu juhud berarti diringkus ku syahwat nafsu. Hate zuhud sabab makrifat, hate pinuh ku syahwat nafsu sabab naon? Sabab dipingkin ku waham jeung hoy yali. Kunaon eusina waham jeung hoy yali hate? Karena kosong tina makrifat ka Allah. Rada aya rambyang-rambyang meusan aya mah. Paingan hese usul aya teh. Salat teu kurang loba, sedekah teu kurang loba, ngaji aing pinter, dosa teu pati rasaan. Usul hese, oh si horeng hate teu juhud. Kunaon teu juhud pinuh ku waham jeung hoyali, muruk pinuh ku waham jeung hoyali. Jadi tujuanana mana cing? Pinuh ku syahwat nafsu. Waham jeung hoyali babarenganana jeung syahwat hawa nafsu. Muruk hadun nafsi, salat hadun nafsi, ninggal doraka hadun nafsi. Sakawe perkara nu alus dipigawe tapi hadun nafsi cacat ubudiyah ngaranna. Ibadah bari teu make tasawuf. Man tafaqaha wala tasawwafa faqad tafassaqo. Ibadah getol tapi teu meresan hate, lain beuki alus, beuki ngaco hirupna kan. Getol ibadah ayeuna, getol salat, getol munga haji, ulang anting munga haji ka ditu, tapi hadun nafsi, lain beuki alus, beuki ngaco hirupna kan. Naon sababna? Nu mimpin waham jeung hoy hadun nafsi, syahwat nafsu. Ulang anting ka Mekah, sedekah loba, salat loba, lain keur ngalaksanakeun ubudiyah, nemongkeun sifat kaabdian ka Allah, tapi keur nyumponan kahayang nafsu. Jadi ibadah moal matak sajalman amal kana ilmu fikih tapi teu meresan hate teu make tasawuf faqad tafassaqo, maka nyata keur maju kana pasek eta jalma. Nu hebat mah man tafaqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Nu ibadah bari sidik ubudiyah, Allah bakal mere makrifat hatena ka Allah. Da eta bagi alus eta faqad tahaqqaqa. Nu teu musyahadah ge geus keur maju musyahadah tahaqqaqa. Eta urusan dunia. Sebenarnya sing kita duluikeun kana 218 ge keur nu pinter cukup sakitu kan. Mama tak nuju kana dunia mimiti alus goreng tungtung. Resep pikaresepun mimiti tungtung pikang ewa. Hakikatna mah eueun alusna dina dunia teh eueuh. Aku make teu juhud urang tina dunia. Ngan bisi kurang keneh wae ieu teh musannif diperinci deui wae ku musannif. Ya, tulina ya hikmah ka 208 ayeuna ya. Inna ma ja'alaha, pastina ngajadikeun Allah kana dunia. Aya dunia tegasna kana dunia. Mana dunia teh Kang? Ya hiji dunia teh alam dunia. Alam dunia alam. Alam dunia. Alam dunia teh alam mulki. Alam dunia teh alam syahada. Alam nu kasaksi ku panca indra. Eta alam dunia. Katempo ku panon, kadenge ku ceuli, karasa ku letah, kacaba ku leungeun. Eta alam dunia. Perkara nu di dunia kapangi ku panca indra. Ah gitu, eta dunia. Beda deui jeung urusan ka mana? Ma'nawiyah, nu kapangi ku hate. Beda, nu kapangi ku akal, ieu mah ku panca indra. Heula mimitina. Jadi urang teh ya sok mangikeun dunia, oh sok aya panca indra di urang. Beureum katempo ku panon, sora kapangi ku cepil, amis kapangi ku letah, jirim kacabaku pangraba ieu. Panca indra disebutna. Eta alam dunia, alam mulki, alam syahada. Alam dunia teh alam ajrom ajsam, alam jirim, alam jisim, alam dunia teh. Dunia manusia jeung jin menjadi pemimpinna di dunia.
Di alam anu batinna jin pamimpinna, khalifahna teh lamun di alam hisi dohir manusia ya teh. Mata manusia teu bisa mimpin jin di alamna di manusia. Aya jalma seorang profesor di alam hisi dohir, di alam jin macan pugu jadi pemimpin. Eta alam dunia. Alam dunia teh maksudnya ya ku ulama di dia perkara nu aya di dunia. Makhluk Allah bangsa jirim, bangsa jisim. Kan sok diringkeskeun ku ulama. Sabab naon? Sabab nu gegedena ngumpul dina tilu nu aya di dunia. Harta, tahta, wanita. Bener. Jabatan. Terus nanti istri, tuluy naon? Harta. Tangumpul na tilu. Jalma boga duit tapi teu boga jabatan, teu pas aing teh teu cenah. Mata geus boga duit sok neangan jabatan. Boga jabatan teu boga duit, mata nu boga jabatan neangan duit, tungtungna koruptor. Jadi di panyara. Ya, bolak-balik didinya. Nu teu anu boga duit yang boga jabatan ya ingat grandung duit. Ari jabatan luhur duit loba teu boga pamajikan. Teu sampurna keneh jelema. Coh. Mata nafsu teh tah gegedena dinu tilu. Urusan dunia, urusan istri, urusan jabatan. Jadinya pamajikan boga, duit loba, jabatan teu boga, neangan jabatan. Boga hiji mah teu pati karasa ngeunana. Aya keneh kakuranganna, majikan boga, duit teu boga, jabatan teu boga. Angger kekaliengan dengan duit. Sakapeung meninggalkeun pamajikan balas neangan duit. Atau pamajikan ninggalkeun salaki balas neangan eta teh pan. Aing teh salaki geus boga ngan duit teh boga. Ribu kena. Nafsu teh didinya Kang, nafsu ya. Nafsu urusan awas, talukna jeung eta. Tapi ari nu juhud mah teu perlu duit, teu perlu pamajikan, teu perlu jabatan. Tuh, nu juhud mah butuhna naon cing? Ridho al hiji eta. Di dunia tempat alam berusaha sangkan bisa ngahasilkeun ridho Allah. Ada urang mah dunia ya tempat neangan kangeunahan sabab boga dunia, boga pamajikan, boga jabatan. Salah eta mah. Hadun nafsi disebutna. Terpenting boga pamajikan, terpenting sitrobiah adawiyah teu boga salaki lieu. Teu balas yang kaganggu ibadah, balas sayang menang ridho Allah, mung boga salaki da bisi kaganggu ibadah gitu. Terang mati balik. Si sok kumaha mun dibalikeun. Malah mun dibalikeun jadi terbalik. Nu kate nu pinuh ku sahabat jeung nafsu. Ari tadi ku mah sok. Engke balikeun ku sorangan di imah. Ulah di dia dibalikeun. Balas sayang menang ridho Allah, poho boga salaki, poho bisa ngahasilkeun kanikmatan dunia. Keun bae teu boga jabatan, keun bae teu boga salaki, teu boga pamajikan, keun bae teu boga harta, asal hasil ridho. Ridho ninggalkeun nu tilu sabab ridho Allah penting. Urang balas neangan nu tilu teu butuh ridho Allah. Dibalik. Mantap anu sabab neangan ilmu poho boga pamajikan, anu sabab balas sayang boga pamajikan, poho neangan ilmu. Dibalik kita mah kan. Belum menaik orang pesantren, rek boga pamajikan, orang ngajina. Betul mah geus boga pamajikan ge ngaji terus. Ya dunia ya bahasa dunia ya kan. Jadi hawa jeung syahwat nafsu dina urusan dunia diringkaskeun na tilu. Sabab nu aya di dunia teh loba. Sawah aya di dunia, bener. Naon sok anu aya di dunia, diri urang di dunia. Pokona asal makhluk Allah bangsa jirim, bangsa jisim ayana di dunia. Tah, ieu dunia teh didawuhkeun. Ku musannif di dieu sangkan
Ieu jalma nu nguping papatah manehna entong condong tong mikaresep kana dunya, tapi kudu resep mah kanu nyieun dunya. Nah, kitu. Ieu mah kalah kana dunya na resepna. Matak dibejakeun satulina ieu. Inna ma ja'alaha mahalan lil agyan. Pastina ngajadikeun Allah kana dunya teh tempat pikeun pirang-pirang kariweuh. Bener, jabatan sok ngariweuh, bener. Pamajikan sok ngariweuh, bener. Harta sok ngariweuh, bener. Teu bisa sare mobil 3 deui can dagang. Teu bisa sare balas hayang boga mobil duit teu mahi. Asalna ngariweuh. Dunya ngariweuh. Tapi engke awas aya logatna kunaon geuning batur aya boga dunya teu riweuh. Tah eta engke teh mah paneuri menyaritakeun aslina heula, nyaritakeun aslina heula. Nah gitu Kang. Tempat pikeun pirang-pirang kariweuh, kal amrodi wal mihani wal balaya. Pirang-pirang panyakit masuk datang ke urang masuk. Boga panyakit teh, riweuh teh ku panyakit. Wal mihani pirang-pirang cocoba, boga majikan kabur sakapun. Atawa teu kabur nyarekan, riweuh. Riweuh teh dicarekan majikan. Riweuh aing mending eureun cenah rumah tangga jeung maneh lamun teu da sanggup neangan duit loba mah. Aduh riweuh. Riweuh tah. Wal balaya pirang-pirang balai, bener. So, leungit harta balai. Duit 200 juta leungit. Nah gitu. Tariweuh tah, sing ingat. Dunya tempat kariweuh. Jadi lamun di dunia riweuh wajar, da tempat kari. Tapi batur geuning anu teu riweuh, tangcat di ajina paneuri teh mah. Aya nu mah takriweuh heula nya, takriweuh heula. Jadi lamun urang, waduh aing euy dagang riweuh ieu teh kunaon? Anu nganyuk loban mah aya eueuh ieu teh riweuh. Dengaranna jadi dunia paingan cek ajengan tempat riweuh heueuh karasa riweuh. Nu mung riweuh hirup di dunia daftar ke akhirat. So mung riweuh aing mah riweuh boga pamajikan. Atuh lah boga pamajikan atuh. Ngaran di dunia maka riweuh kabeh. Sing ingat mahalun lil agyar. Mahalan lil agyar kan. Wa ma'danan lil aqdar. Gudangna pikeun pirang-pirang kokotor. Kotor dunia teh, kotor. Nu matak nu neangan dunia jeung boga dunia, hatena ningali datiahna dunia kotor hatena. Geuning aya nu beunghar teu kalah kagetol salat. Aya nu beunghar kalah hatena deukeut ka Allah, teu kakotoran eta mah. Sabab naon? Ningali lain datiahna dunia tapi hakikatna tah eta. Hakikatna dunia, di hakikatna dunia teh makhluk hakikatna Allah. Getol neangan dunia lain datiah dunia anu dituju. Manfaati Allah nu dohir tina eta dunia, nu ditangan matak menta rezeki nu berkah. Teu berkah mah Gusti tong didatangkeun ka abdi. Lain dia mah rek halal rek haram nu penting datang Gusti. Wah, ripuh gitu maka. Dipilihan parang urang mah usah teh milari teh rezeki anu halal, anu berkah leutik tapi gede berkahna. Bisa jadi tah gitu. Matak untung saeutik nu penting Gusti sing ageng we barokahna. Ah gitu. Sing ingat tempat pikeun pirang-pirang kokotor. Matak kan nu neangan dunia lamun teu bari juhud kotor hatena. Nu boga dunia teu bari juhud kotor hatena. Sabab neangan dunia nepi ka mung salat, mung ngaji. Loba nu neangan dunia teu kaburu salat teu kaburu nyi. Sabab boga dunia mung salat, mung ngaji, balas resep ngitung duit ngaji teu purun salat pangsiun. Oh eta lamun teu juhud. Ayeuna pertanyaanna geuning batur. Aya nu beunghar kalah kagetol salatna.
Nu fakir maka karena disarung, nu beunghar mah jam 11 ke cinukul di masjid. Datang pertanyaan kan tina bahasa dunia anu tadi ya. Geuning aya nu beunghar, ngajina kalah getol, ibadahna kalah beuki getol. Jawabanana kumaha? Ciso, ke dijawab ya. Aya nu beunghar kalah getol ibadah, hate beuki deukeut ka Allah, ibadahna beuki getol, ngaji beuki getol, hate beuki deukeut ka Allah. Ari nu fakir kalau mung sholat, mung ngaji. Aya alin anu fakir mung sholat, mung ngaji. Aing kagok teu bukan naon ngaji hoream. Batur kana motor aing leumpang era mah ngaji sakali aing. Nu fakir kalaka ngedul ibadah, hate beuki jauh ti am. Jawabanana, yo jawabanana. Nu beunghar beuki getol ngaji, beuki getol ibadah, hate beuki deukeut ka Allah. Naon sababna? Nu beungharna hatena makrifat ka Allah. Di mana boga dunya bari makrifat ka Allah, moal ningali dati dunya tapi ningali hakikat manfaatna eta dunya nu datang ti Allah. Sabab naon? Hate dipingpin ku makrifat. Di mana makrifat ka Allah bakal makrifat kana dunya teu bisa mere manfaat, dunya teu bisa nolak madarat jeung manfaat datang ti Allah ditolak ku Allah. Jadi dunya eueuh naon-naonan ngan ukur tempat dohir manfaat atau madarat nu datang ti eta nu beunghar beuki getol salat, beuki hate beuki deukeut ka Allah sabab hatena makrifat ka Allah. Tak muga-muga nu baleunghar dipaparin makrifat nu kuat ka Allah. Amin. Supaya tong kapitnah ku kabeunghareunana. Tak gitu. Nu fakir kunaon? Salat kalambung. Ngaji kalambung, ibadah beuki ngedul, ieu nu fakir. Pan ari rumusna teh ditu lain. Kudu dunya nu ngotoran hate jeung nu ngaruksak sifat hate. Tapi ieu nu fakir nu ketemu ka dunya, tapi kalau ruksak hatena geuningan. Hate beuki jauh ti Allah, ibadah beuki ngedul, padahal fakir. Jawabanana naon cika? Sawalik nu tadi, sabab nu fakir hatena teu makrifat ka Allah. Kulantaran teu makrifat pinuh dina hate waham jeung hoyali. Waham teh sangka salah, disangka asal boga dunya kacumpunan kahayang, bohong padahal. Disangka boga dunya teh bakal bisa nyalametkeun dirina, bohong padahal mah. Loba nu boga dunya cilaka, aya nu salamet teh beda makrifat ka Allah nu beunghar. Waham jeung hoy ku sabab teu makrifat ka Allah timbul hubud dunya, sabab boga sangka dunya nu bisa mere manfaat. Tah eta matak sakit hayang dunya nepi ka teu purun salat. Tah eta karti teh jawabanna. Bisa nyimpulkeun eta mah. Pek teangan dunya jeung pek boga dunya sing loba asal hate nu boga dunya jeung nu neangan dunya makrifat ka Allah moal cilaka karena neangan jeung karena tah kitu kasimpulanna mah. Kumalun teu boga dunya. Nu teu boga dunya dan dunya mah teu bisa mere manfaat, teu bisa nolak madarat. Atuh tawakal ka Allah. Sobar bari jeung tawakal. Nu beunghar ge sobar bari dunya aya ge teu disaranean anger ka Allah dan ningalina kana hakikat dunya lain kana dohirna dunya. Jadi nu beunghar nu fakir salamet teu kapitnah ku fakir, nu beunghar teu kapitnah ku beunghar. Mata cek di dia kunaon ku Allah Ta'ala dunya dijadikeun tempat anu pikeun pirang-pirang kariweuh jeung jadi gudangna pirang-pirang kokotor liyajhadaka fiha supaya tapa anjeun tah supaya Allah napakeun ka anjeun karena Allah napakeun ka anjeun kana eta dunya supaya tong dituju dunya teh ku hate sanajan indit ka sawah mangul pacul lin rek nyangan buah pare tapi rek nyangan ridho Allah ku hasil tina sawah nu di teangan ku urang tah kitu Pak.
Ka Allah tujuanna. Tinggal ngeluruskeun niat, nu neangan dunya jeung nu boga dunya. Ulah bunga ku boga dunyana, tapi bunga pada Allah nu paparina. Gede harapan manfaat datang ti Allah liwat dunya. Bunga teh gitu. Lamun bunga ku da ti dunya, wayana kotor hati urang. Matak ngedul salat, matak teresep balik ka Allah. Loba goplah ngedul ibadah, reaksi tina ningali mun bunga ku da ti dunya. Sok bunga ku da ti dunya ku tara pengparkeun kieu nya. Cek caroge teh tah 5 juta. Waduh 5 juta. Di mana bunga ku 5 juta bu pengparkeun. Bunga ku pedah gede harapan ti Allah datang manfaat liwat 5 juta. Kitu buta bu sing ingat kadinya ka Allah lah. Lamun bunga karena 5 juta, insyaallah salakina jadi hece dengan duit 5 juta. Cek Allah supaya ka aing balikna watir urang dididik ayeuna mah nu disaranean teh geuning teu bukti. Ari waham dina dunia naon cing? Tina sabab dunia bisa kacumpunan ka hayang. Jeung geus cenderung kana naon? Kana manfaat. Ku duit mah beunang sagala ge, taneuh bisa dibeli, jabatan bisa dibeli, malah aing nyebut ajengan ge bisa dibeli. Tenang aing boga duit mah ajengan. Aing ek nyeun pasantren naon beuli ajenganan mah. Amun ajengan dunia bisa dibeli, so ajengan akhirat mah bisa. Ajengan dunia mah bisa dibeli. Gitu. Kan ajengan dunia mah mun gede pamerena cicing, pas manu kurang pamernya kabur. Gitu kan. Kade salah ya anu rempok kana dohirul maujudat. Mau beunang alim akhirat mah dibeli moal. Lu beunang dibeli mah alim dunia moal. Alim akhirat mah datang rek matwaan supaya ahli dunia jadi ahlillah. Khawatir lu beungat sila jadi ahlillah ku sabab boga dunyana. Itu eta biasana geus pangheulana padahal mah teh kitu. Seueur jalma anu boga dunia disangka dunia rek bisa meuli jabatan, nyatana teu bisa dibeli. Pedah batur aya nu bisa meuli, can puguh duit urang mah bisa dipake meuli. Duit batur, jabatan bisa dibeli, anu urang can puguh. Bisa dibeli, duit beak jadi henteu. Ribuan. Lumayan sugan we aing jadi dewa jadi jeung boga duit bagikeun, duit diarah dicolok henteu ribuan. Jadi tungtungan mah rugi, eta dunia datang nyiksa urang, nyeri hate urang. Gustinya hoya dunia rek nyeri mah tong datang we sekali. Nyeri atuh nya duit menang neangan TSS dibikeun ka batur, ari nyoblos henteu duit diarah. Iya, panyiksa di dunia kene eta dunia geus nyiksa. Sangkana rek bisa dibeli ku dunia bohong seperti eta waham disebut. Waham. Nu nyata mah lain eta, lamun hate makrifat mah datiah dunia kotor, numatak dunia tempat kariwe da kotor. Supaya orang boga dunia neangan dunia hate tong kotor, maka tujuanana ulah datiah dunia, neangan dunia rek neangan dido. Tah gitu kan. Sautik kieu teh mah istilah. Iya, tapi lolobana mah teu make ilmu, Bang. Teu make ilmu lolobana mah ongor ka dinya datiah dunia. Tah gitu, mangga itu maraskan perkara surutkeun ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Eta teh sok dipake dalil usaha. Lamun hayang beunghar sia sing getol usaha. Ari ceuk anu usaha teh teu beunghar geuning aing apa usaha getol teu beunghar ya teh. Majar ceuk Allah rek ngaroba lamun anjeun ngaroba. Bari jeung dipikir ku urang lamun Allah ngaroba ngadaguan makhluk roba atuh rim Allah teh kumaha makhluk ari kitu mah. Nya salah ngajadikeun dalil eta kan. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim dipake dalil kasab. Ngasab perkara lamun anjeun ngasab Allah mere. Lamun teu neangan mah Allah mah mere. Tah kitu nyangkana teh. Padahal mah sanes. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya kan? Allah mau ngaganggu gugat nikmat nu aya di anjeun mun anjeun teu kubur nikmat. Tah eta kitu.
mun kufur nikmat ku aing dirobah dicokot deui. Pan aya ayatna la in syakartum la azidan wa la in kafartum inna azabi. Kunaon pakai dalil kasab. Dalil kasab maka laha ma kasabat wa alaiha ma ta eta. Mun yang boga duit neangan ta eta laha ma kasabat wa alaiha ma tasabat. Kitu ge cong jadi tekad eta mah dalil syariat eta mah. Mun jadi tekad mah musyrik ge gegabah nu mah cek tadi Allah rek ngarobah kudu robah heula jalmana. Tapi aya nu teu robah teu usaha menang warisan menjadi beungar. Usaha teu mitoha maot menang warisan 3 hektar. Da mitoha beungar, usaha teu. Geuning eta Allah ngarobah jalma teu robah sok. Eta mah dalil syariat bukan timbang mimitina eta. Ajengan lain mimitina teu ngajadikeun dalil eta. Salah tak iya nu tak ulah gagaba ge Kang. Ngartikeun Al-Qur'an, eta ku abdi sok ditegaskeun. Lamun arek kamaknan ayat Al-Qur'an sing tanggung jawab, bisa ditanya teu? Urusan alatna sanggup ditanya teu? Urusan muradna sanggup ditanya teu? Urusan paningali rohanina sanggup ditanya teu? Lo gagaba kira-kira teu sanggup mah wallahu a'lam. Ya nyaho lah yang ngebahas Al-Qur'an nyaho ge henteu asbabun nuzul teu apal. Ore Al-Qur'an teh bahasa naon? Bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab teu apal. Nasrif nias teu nyaho. Tak kieu Kang lamun anu kucupra kicipri ka mana ayat Al-Qur'an. Yo cek ayat Al-Qur'an anu keula Kang keke. Moal wakah hayang ngadenge. Sok pang nasrifkeun mu'tal heula. Oh, wa ada tasrif ku anjeun. Mudoab tasrif. Teu bisa teu percaya aing mah kitu. Langsung gitu anu gampang mah kan. Teu nyaho adegan kalimah kicipra-kiciprik ngamaknaan bahasa Arab. Mangkaning teu cukup ku eta unggul ge. Nahu sorob teu cukup nasrif nias. Iya nasrif nias geus teu bisa tong dipercaya kan? Mah bener. Apa nasrif mudoab mu'tal kok ari dina sohe mah gampang kitu mah. Eta dina mu'tal jeung mudoab lalu ngit ceware pan. Wa ada ya idu idata wa wa'dan fa wa idun wala ka maudun idla ta'id maidun mi'adun ciso. Ieu teh id dibaca euy. Wa qoyaki wakian fa wa wakin wada ka maukiun ki lataki maukon mikon. Kita nasrif teu bisa tong lidah ini ngartikeun Al-Qur'an mah bener kan. Geus tegas ayeuna mah lah. Gegabah. Encan muradna Al-Qur'an teh aya ilmu badena sabab aya kalam bade. Kullu man 'alaiha fanin fi isim fa'il kunaon diartikeun bakal ruksak. Panin mah isim fa'il keruksak anu ruk. Kunaon diartikeun bakal ruksak. Bade cenah ieu mah ilmu bade, ari bade sabaraha kitu cisok hujana ilmu bade. Dina ilmu ma'ani apa ente? Ya johar makna lagi ente. Tong dipercaya kan? Bade tauriyah, bade jinastam, bade iktifa, betul. Ulah gagaba, ilmu bade teh apal dina Al-Qur'an kalam bade. Ngartikeun Al-Qur'an teh nyaho ilmu bade ngaco ngartikeunana. Dina Al-Qur'an teh aya kalam hakiki. Mata loba nu salah ngartian subhanallah di asra bi abdihi ge. Kira-kira teu apal mending wallahu a'lam daripada sasar menjelema. Nya lamun ajengan mah wallahu a'lam tahun ieu ceuk abdi ge tahun hareup wallahu a'lam. Neangan guru nu kira-kira bisa ngajawab tahun hareup. Lamun unggal tahun wallahu a'lam kasohor ku santri ajengan wallahu a'lam kitu. Riweuh ge Kang geus disohor ajengan wallahu a'lam. Insyaallah mun guru ditanya ku santri wallahu a'lam terus unggal tahun belegu kabeh santrina Kang. Malah ilmu tak pinter moal. Dipingpina ku teu nyaho sabab. Tapi jawaban bener wallahu alam jawaban pang benerna keur nu teu nyaho sok pangaus. Wallahu alam. Tapi lamun unggal taun teu nyaho mah pada ciri terang ngaji buktina. Gagabah tak gitu kan. Ya. Al-Qur'an nah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lain dalil kasab eta mah. Mana buktina dina ayat sejen? Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. So. Sanyana Allah moal ngaganggu gugat nikmat nu geus dibikeun ka kaum salagi
eta si kaum ma la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi wa dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha. Allah teh ya moal ngaganggu gugat nikmat nu geus dibikeun ka eta kaum. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Salagi si kaum teu ngarubah dirina. Ku Allah keur waktu syukur, keur waktu iman dibere nikmat tina sabab naon? Iman. Syukuran ta kana nikmatna ditamahan ku Allah. Nah, la in syakartum la azidan wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Lamun eta si jalma nu tadina iman jadi teu syukuran kana nikmat, ku aing ngerasakeun cek Allah tata moal ngaganggu gugat nikmat nu geus dibikeun salagi eta si kaum syukur nih. Jadi mayughayyiru ma bi anfusihim ngaganti syukur ku kufur. Salagi hate teu diganti ku kufur, syukur terus, nikmat moal diganggu gugat la yughayyiru ma biqaum. Eta nu bener ci sok nu tadi dalil Al-Qur'an anu sejen aya ditu ya. Entah kula gagabah ngartikeun Al-Qur'an kan. Oh mau dina ayat-ayat hakikat mah aduh subhanallah di asro teu ditakwil wah. Asro bi mana saro dianggap liliaran Allah teh gitu. Takwil kan wa kullu nasin au hamat tasbiha awilhu au fawid warum lamun aya nas Al-Qur'an atawa nas al-hadis nu memper-memper nyarwakeun Allah jeung makhluk maka kudu disalurkeun maknana ka Allah atawa lamun teu mampu nyalurkeun maknana pasrahkeun ka Allah wallahu a'lam. Lah nyanyawanan ieu mah subhanallah di asrofi lazim lain hamzah tadi ya teh ci sokun fi'il lazim mereka mah ngartianana maha suci dat anu parantos berangkat kalawan abdina ci sok naon manana mun teu ditakwil Allah liliaran jeung Muhammad ti Masjidil Haram ka Masjidil ari Allah ngan hiji atuh indit ka Masjidil Haram ka Masjidil Haram da ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa oh di Masjidil Haram da keur di Masjidil Aqsa Allah na panlieur kan ci sok pila ku teu sasar jadi kafir mujassimah. Tapi lamun ditakwil mah naon maksudna? Muhammad teh pan makhluk Allah, ka ihatoh kabeh makhluk ku Allah. Manya Muhammad ini Allah na cicing itu pisah Muhammad di Allah hari kitu mah. Jadi matak asro bi mana saro, ngamakna ulah liliaran naon? Allahu muhitun bi jami'il tah kitu asro bi mana saro. Ulah gagabah, walah loba keneh can ka ajinya. Ulah sembarangan ya kan. Ngaji Al-Qur'an, ngaji pemahaman Quran jeung hadis gagabah. Ket pernah boga kitab tarjamahna. Tarjamahna can buku bener ngalogetan. Kade ulah diartikeun sacara welehna. Matak al-maghfurlah apa toto ya jang bisi hayang apal ulama ulama nu sok ngahar anu sok ngaruksak agama teh ulama nu sok ngartian Quran jeung hadis sacara welehna lapat. Ta eta ulama ulama jahat nu rek dipuncitan ku Imam Mahdi bejakeun cenah gitu. Dipuncit kiai ge komo lain kiai macam. Nu sok ngartian Al-Qur'an jeung hadis sabuksina tara ditakwil jadi mujassimah so. Mi'raj ka luhur, ari urang ka luhur naik ka lapa inget nih. Aya nu naik ka halap. Ka luhur luhureun sira diartikeun Allah Kangjeng Rasul Mi'raj ka Allah teh ka luhur hiji. Atau di kitu mah di Allah teh aya bahasa luhur. So, Allah di luhur kan gitu. Di mana Allah di luhur bisa ditanyakan keur kitu. Kepikiran teh Kang Ciso. Diartikeun luhur hisi, teu ditakwil jadi kafir mujassimah, kafir musabbihat. Lain kalah beki kuat iman, kalah hancur iman teh surajaban. Nah, gitu takwil maknana luhur. Ni Ciso naon makna luhur sabenerna? Itu kumaha cenah Kang aya usul kamari meditasi dipaji aku kumaha cenah sok nerangkeun anak kitu da tina kitab geus saritakeun cek kitab itu ya cek kitab dibelek dikeluarkeun manahna dikumaha ku cai jam-jam itu geus sakitu tong diartikeun kumaha-kumaha cek dina kitab euy ngabejakeun tah kitu anapun maknana
sing bener si anak wilna geus kitu. Wakang takwil aing teh nyaho mah teh. Aing geus kumaha kitab we moal nakwil teu mampu. Jik jangan guru keur nakwil. Kudu mah kitu. Lain deui langsung kon diputus. Isra di alam mulki, lain di alam misal. Tah di mana keteranganna ci sok? Boga hujan teh. Anu di alam misal mah boga hujan. Mana buktina keur salat di Masjidil Aqsa aya jelema nu bareng jeung Rasul salat. Ari Rasul teh jalma biruhi wa jasadihi, jasad nu ieu nya teu katempo ku jelema keur salat di Masjidil Aqsa mermilu berjamaah. Aya bejana teh Masjidil Aqsa sok kosong ti jalma, pinuh mah. Aya milu berjamaah waktu Isra Rasul, Mi'raj sok. Dah aya ciri lain di alam dia. Nu mata dibelek teh ulah mikiran malaikat ahli bedah. Bahasa mulki pikeun bahasa maknawiyah, maknana kudu ditakwil. Dibelek, dibelah. Terus dikumah ku cai jam-jam kokotorna. Kapikiran teh aya manah Rasul kotor. Manya ya Rasul kotor hatena teu kaharti. Naon bahasa kotor? Kotor teh lamun dinisbatkeun ka urang nu ngadenge. Lamun urang hate keur salat inget ka sawah, hate kotor ku gambar sawah, matak poho ka Allah. Bener. Nah, gitu bahasana. Artina naon? Emutan manah Rasul ka alam mulki dicabut ku Allah. Bahasana malah melin dicabut aya keneh ngan teu berjalan sote katutupan ku kakuatan makrifat Rasul ka Allah. Ditutupan eta cita akul ka makhluk ku kakuatan makrifat husna Rasul ka Allah. Bahasana dikumah ku cai jam-jam. Cai jam-jam teh cai hisi. Kapikiran teh cai hisi bisa dipake ngombah bangsa maknawiyah. Ujub, riya, takabur, kokotor hate mah apa? Hubud dunya, manya Rasul hubud dunya. Takabur riya di Rasul manya aya riya jeung mun dina nyana aya di Rasul aya di manah Rasul aya ujub riya takabur bisa kitu dikumah ku cai hisi jisu. Tai hayam bisa dikumah ku cai hisi mah kan. Ari riya ujub takabur bisa dikumah ku cai hisi mah bisa lain alamna. Ari kokotor hisi bangsa maknawiyah, ari cai jam-jam bangsa hisi moal bisa maknawiyah kudu ku maknawiyah deui. Naon maknawiyah? Cai jam-jam ilmu nafe. Ari ilmu nafe teh ilmu naon? Ilmu manfaat. Sabab disebut ilmu manfaat teh ilmu nafe. Salianti nu sajen malin ilmu nafe. Lamun aya manfaat ilmu vulkanologi, ilmu teknologi kabawa manfaat ku ilmu anu nafe. Maka Imam Tabtazani Sahibus Syarhil Aqaid sakabeh ilmu wajib dimakmumkeun kana ilmu makrifat ka Allah supaya jadi manfaat. Hiji nu disebut ilmu maka sabenerna ge ilmu nyaho ka Allah. Salianti ilmu nyaho ka Allah mah lain ilmu eta mah. Nganyahokeun melak sampel, nganyahokeun naon deui? Ilmu gunung, ilmu teknologi, ilmu maca kitab, lain ilmu eta mah far'un anil ilmi. Jago maca kitab na pidatona hebat teh nyaho Allah, bodoh we di hadapan Allah mun disebutna kan. Profesor dina urusan ilmu teknologi. Dina ilmu vulkanologi profesor teh nyaho Allah mah Kang di hadapan Allah mah jalma bodoh we disebutna. Jadi urusan pinter jeung bodoh di hadapan Allah mah saukuran nyaho ka Allah. Nyaho ka Allah dina makom muhadarah, mukasafah, muayanah, musyahadah atawa dina makom naon sih. Luhur jeung handapna derajat jalma saukuran nyaho ka Allahna. Pinter jeung bodona di hadrat Allah saukuran nyaho ka Allahna kan. Matak ilmu mangan hiji ilmu makrifat, salianti ilmu makrifat far'un anil ilmi, dahan ilmu lain ilmu. Matak aya pek aji ujang karena Allah ilmu manfaat lamun hayang luhur pangkat dunia ilmu manfaat teh ilmu makrifat. Sok urang bisa ngaji bari teh nyaho Allah, insyaallah jadi hijab nurani. Batur pinter ngaji, maca kitab, bisa pidato, dijadikeun sarana taroki jeung suluh ka Allah. Neangan maca kitab teh neangan ilmu nu aya dina kitab, ilmu pikeun taroki jeung suluh. Ari mah ilmu maca kitab dipake neangan santri. Geus loba santri bisa menta jeung nita, jadi beunghar. Salah eta. Hijab nurani teu taroki jeung suluh ka Allah karena neangan dunya ku ilmuna. Eta disebutna eta teh fitnah bangsa nur.
Matak jadi hijab ke Allah mah bisa ilmu, bisa bodoh. Bodoh jadi hijab, ilmu ge bisa jadi al-khalqu hijabun, wan nafsu hijabun, wa dzikru hijabun, wa tauhidu hijabun. Fafna anit tauhid tasil ilallah. Tauhid ge hijab sebenarnya. Walah dinyakeun ngaji teh bulan Rajab ya. Kagok mister mah sok. Amilatun nasibah. Surat Al-Ghasyiyah. Amilatun anu amal. Terus amilatun nasibah tasla narhamnya. Amilatun nasibah nu amal, nasibatun anu rugi. Amal anu rugi, anu ibadah tapi teu usul ka Allah. Macul mamacul ngan hasil tina macul keur nyongkonan ka hayang eta amilatun nasibah. Nu amal anu rugi teh disebutna teh tah. Matak kade sing untung jeung rugi ceuk ahli lama ukuranna usul boro-boro doraka salat ge teu usul mah rugi. Di dunia hidung tarang balas salat. Datang ke akhirat ternyata tina neraka dawa salat nu diterima. Kabeh tujuanna salah. Jadi hidung tarang batur mah diusap bidadari dicirian ya bisa lagi lah. Ada yang hidung tarang kalentab jeung neraka. Lain balas deket ka surga, balas deket ka neraka. Kunaon? Maju batenna ka Allah. Tah kade ka. Masalah urusan rugi jeung untung teh batur mah naon? Bangsa rohani. Malah masjid ge batur mah can atok awak bae ka masjid, mun hate can bisa tajalli di masjid ka Allah. Sabab hakikatna di luar masjid. Ari awak di masjid, ari hate di sawah. Ari maut teh hitung-hitung maut di sawah. Tah gitu kan. Ari salat di Masjid Najami, ari hatena makrifat ka Allah, hitung-hitung di Masjidil Haram. Ari salat di Masjidil Haram, ari hate di sawah, hitung-hitung ditanyak nangsi salat. Nah gitu, aya ditanyak nangsi hakikatna di haram, aya salat di haram hakikatna ditanya nangsi, mending nu mana sok kira-kira. Mentak kudu apa? Masjid Alam Mulki ieu nu dicicingan kurang ayeuna. Masjid Alam Rohani mana tajalli ka Allah. Mata ngaran masjid di alam rohaniyah urang mah al masjidu ibaratun anit tajalli bi adomati rabbih. Masjid teh di alam rohani mah hiji ngaran pikeun hate nu tajalli ka Allah. Lamun teu tajalli ka Allah, hitung-hitung di mana? Di aqwan. Tajalli ka Allah di hadrat, hate di hadrat Allah teh masjid. Ari awak di masjid hate di sawah. Hakikatna mah ka amilatun nasibah teh. Adanya urang keur salat tapi teu usul ka Allah, ku salat hurung neraka teh mentang. Lain kalah ka pareum. Batur mah ti gubrag kana dosa sabab tobat ka Allah, pareum nerakana. Ku doraka pareum batur. Nari salat urang mah kalah hurung. Kali Kang. Kudu ngaji deui ilmul maknun. Mentak ceuk Rasul inna minal ilmi kahayatil maknun. Canyanya tina ilmu teh kahayatil maknun. Aya anu tingkah seperti nu nyumput, tanu teu kapanggih ku nu loba. Entek ilmu maknun anu hese maka ari ilmu nu kapanggih ku balarea mah teu aneh atuh eta mah. Ya mah ilmu nu teu kapanggih ku batur. Batur mah paeh sapi innalillahi, ya mah alhamdulillah. Pan teu ngarti urang teu apal ilmu maknun. Batur mah ku salat geus cenderung aing piraku teu ka surga. Sabab naon? Sabab sok salat. Marukan unggal salat ka surga meureunna. Ari salatna bener rohanina. Ari salatna hatena di sawah. Poho ka Allah. Sok ayeuna Kang talaahu urang. Jadi ya neraka dikaduniakeun ku Allah. Sekali makrifat. Naon? Mahjub, goplah, maksiat eta neraka. Keur salat tapi hate mahjub, hitung-hitung keur kekalebekan di neraka santen keur salat. Bah gitu kan. Jadi di surga dikaduniakeun, jadi naon? Jadi tajalli marifat khos musahadah ka Allah. Neraka dikaduniakeun jadi mahjub, jadi maksiat. Eta jadi nu mahjub teh hitung-hitung di neraka kan. Makrifat dikaduniakeun surga jadi makrifat. Maka aya surga ma'arif, aya surga mahorif. Cek ahli hakikatna. Surga ma'arif di dunia hate makrifat,
Nu matak nu hate makrifat kajen loba dunyana kajen neangan dunya lain dunya anu diteanganana. Matak hatena teu kakotoran ku dunya. Ari nu teu makrifat mah neangan dunya bener datiah dunya atuh jadi kotor neanganana jadi kotor, datiahna jadi kotor. Matak tungtunganana ku dunya hatena jadi kotor, hatena jadi rusak. Sifat nu alus rusak ku sabab naon datiah dunya, hate nu bersih jadi kotor ku sabab datiahna dunya. Nu matak sing inget mahalan lil agyar wa ma'danan lil akdar. Datiah dunya tempat kariweuh matak sok riweuh di boga dunya. Tempat naon deui? Tempat kokotor, matak sok kotor hate ku dunya. Geuning nu beunghar batur teu kotor. Hatena teu riweuh kaburu ngaji, kaburu salat, ibadahna getol malah. Nah eta teu ngotoran karana teu nuju kana datiahna dunya, neangan dunya nuju manfaat datang ti Allah liwat Cuk bahasa sederhana mah neangan dunya rek dipake modal milari gitu. Geus sakitu teh sederhana. Salah we ti dinya melenceng niat awas. Sababoga sawah kotor hate ku sawah. So, teu ka aya jalma anu boga dunya loba ratusan hektar. Salat tertinggalin tahajudna kaburu, ngaji kaburu. Malah jadi senang ku batur digawekeun. Teu sieun dipaling, mun dicokot ge. Hitung-hitung hidang nyokot. Was jeung abah cenah bareto. Cukun biang teh eta tangkal jeruk teh cenah. Pager bisi anu ngala moal cenah ada santri wungkul di dieu mah. Risuk teh pas aya nu ngala mah. Tuh cenah geuningan aya nu ngala, inget teh abdi keur leutikan tak belajar ilmu kolot teh gitu. Ari cukun bang, tuh cenah aya nu ngala geuningan, lain salah urang, lain salah batur, salah urang. Urang boga batur hayang buat kunaon teh hidang mere. Syukur ari ngala sorangan mah. Mun ngridokeun we aya mah salah urang sebabna. Waduh, mun jalma kieu kabeh bener cenah. Ya lain, nu pakir hayang maling, nu beungat mung dipaling. Walah paseah. Keun bae cenah urang mah ngadaguan nu keur urangna we. Da buah jeruk pinu teh aya alamatna ieu teh ku tatangga di alana ku ieu ku moal bisa sawabikul imam latah rukul aswalul akdar siginya bener make ilmu hirup euy teu riweuh cing kotor teh ku buah jeruk henteu man soal lamun boga buah jeruk ya nu urang nempo datiahna Allahu akbar malah nu ngalah buah jeruk keur salat sok balik salatna teh ta eta dunya ngotoran dunya tempat karibeuh riweuh keur salat hate teu milu salat nuan jeruk di ditu bari perkara anu maling mah anger mah teu bisa ngalangan ari teu bisa ngalangan cek urang geus we cenah milu salat sekali hate teh pikir-pikir belagu giru nungguan berarti bisa ngalangan mun arek ke hansip nita tadi buruan 100.000 tungan jeruk uing ingat salat geus kan paling ingat aya keneh boko hansip di alam anger we ari teh dibere kakuatan sir mah zuhud mah hese Kang ka hansip ge curiga we anger di bajuan ku aing kalah ngalah buah jeruk aing aya pan sok kitu tegas pasrah ka Allah teu kederi ngadaguan urang. Bang pamijahan kayak gitu ditanya sok anu maling tara ya. Tar ditungguan. Oh sok cenah Kang, paling teh ditungguan ngadaguan nu abdi we cenah. Anu keur batur mah dicarokot batur cenah. Sadar ge mangga sing tarik Kang. Latamsi illa ma'arijali qulubikum. Ma'arijali latamsi illa ma'arijali qulubikum. Mau bisa lempang benernya anjeun kecuali sarta rijal hati-hati anjeun. Mau bisa usul ka Allah mun guruna teu makrifat jeung musyahadah. Rijalullah teh rijal qulubikum teh saha? Rijal qulub teh ahli musyahadah ka Allah nu karuat hatena mau bisa lempang taroki jeung suluh ka Allah taala lamun guru urang teu usul ka Allah kan teh kekuatan nu matak di pun nafsi teh kalimatna bi kuwati sirril mursidi sabab guru mursid guru urang hebat ilmuna barokahna gede hijab anu kanal di urang hancur sekali datang ku ilmu teh kan lain hebat urang hebat guru da gitu.
Sok aya deui ci sok tak kitu nu matak di guru mursyid aya kakuatan sir nu pikeun ngadobrak hijab muridna. Jalma-jalma santri nu datang lain teu kanal hijabna ngan balas hebat guruna. Saking kuatna sirna eta nu jadi guru, hijab nu kanal di santrina dobrakan. Matak teu pinter ge jadi waliullah. Man sabata nabata. Eta teh dinisbatkeun ka guru mursyid. Ari lain guru mursyid teh moal bisa jadi gitu kan. Sabab nu nalkina talkineun sabab. Itu ditungtun ku nu lumpuh. Itu bisa lempang ditungtun ku nu lumpuh, lempang wah kira-kira. Digalong teu bisa lempang. Hari anu jag-jag mah nu teu bisa lempang, ganong kan bisa lempang, bisa Pak. Matak aya keterangan walam yusil ilaihim teh eta. Ilaman aradahullahu ilaihi, ilaman arada ayusilahu ilaihi itu Pak. Moal dipanggikeun jeung waliullah kecuali rek dijadikeun wali. Sabab waliullah boga kekuatan sir pikeun nuntun rohani nu mahjub. Nu matak ari dina khutbah naos abdi? Alhamdulillahilladzi khalaqa awliya'ahu litarbiyati ibadi. Allah nganyieun wali keur naon? Keur mere ilmu, nuntun amal, nyontoan amal ka jalma anu hatena mahjub tapi hayang usul ka Allah. Ka kitu Pak. Jadi di guru mursyid aya kekuatan pikeun nuntun hate anu mahjub. Jeung nu matak pika disimpulkeun gampang moal dipanggikeun jeung guru mursyid kecuali rek dijadikeun waliul. Tah kitu kan. Bodoh-bodoh ge jadi wali. Alhamdulillah. Matak tanu disebut turunan teh eta ahli. Matak turunan teh kabagi dua, aya turunan majazi, aya turunan hakiki. Turunan hakiki ahli, turunan majazi akte kelahiran di kubu. Aing teh katilu ti Kangjeng Syekh teh jadi apa? Ori ilmu teh katurunan. Perjalanan teh nuturkeun. Kitu aya nu ka Rasul malah mangakuna, aing mah ka 23 ti Rasul. Matak apa tuh masuk enggak jawab. Jauh-jauh teuing jeung ka 23 turunan teh masih agak mali asa gaya. Ka 23. Tapi enggak sagitu teh dituluykeun. Can kapikir hari teh mah pada teh waktu sekawas gitu. Hacing teh nya atau apa macing teh beli deukeut kitu. Tah kitu heula. Ari geus kapanggih maka dia pahingan sore. Turunan ke 23 eta mah akte kelahiran. Iya. Ari ilmuna katurunan teh. Ari Rasul sasauran talabul ilmi faridatun minal mahdi ila. Ari manehna nu ngaku ka 23 batur ngaji kalah judi. Cisok. Dina jalan Rasul sanes. Turunan dina akte kelahiran tapi tinuturkeun ajaran Rasul teu katurunan ilmuna laisa min ahli kawaskan ahli. Kita kula agul keturunan cing. Careunik di pamijahan maka disebutkeun ulah agul keturunan. Mata karada kasor di pamijahan taya ajengan sok nyerikan turunan Kangjeng Syekh. Ceuri ka ngramisa aduh aing ka asup paur laisa min ahli we itu. Mata kaji ilmuna naon sababna jadi wali cisok. Karena mukmin nu makomna tajalli ka Allah. Yakin ladang tajalli waliullah eta. Itu urang teu lempang dina menuju eta kajen mahjub keur taroki mah dina jalan waliullah. Insyaallah jadi waliullah. Ta eta nu katurunan. Jadi turunan teh katurunan ilmu sehingga nuturkeun ajaran nana ahli disebutna kajen teuing lain daya turunan dina akte kelahiran anggar bakal ngariung jeung Rasulullah sallallahu alaihi ukuran berjaya jauh nasar makrifat ka Allah itu urang mah kitu Kang ulah leutik kate urang peda lain turunan wali muga-muga we ilmu wali masih turun ka urang sehingga nuturkeun ajaran waliullah engke urang termasuk ahli waliullah ngariung di hadrat Allah jeung para wali boro-boro deket, ari deket jeung jauh mah kumaha ukuran makom arifat urang. Nya lamun pangtungtungna meureun urang maot satungtung nyawa ti dina mah muhadharah ngalingkung ngan pangtukangna. Pangtukangna ge ari jeung wali mah alhamdulillah. Jeung Rasul pangjauhna ngantai urang pangtungtungna syukuran. Jeung Abu Jahal mah ti hareup ge ulah atoh. Kadenya ta eta nu utama nama. Ya kur kiai mah baca terus kitabna ya.
teu kaburu dibahasa kabehna. Nu penting mah kulantaran sim kuring rek ngaos di abang ke subuh Jumat. Rajaban di ditu mah kudu leuwih jero daripada di dieu ngajina. Sabab cenah jang ari di dieu mah mimiti dibuka ari teh langsung mah kaduana pan cenah. Ulah akur ngajina jeung di dieu. Mudah-mudahan ke dugi waktosna pangaosan sakitu wae muga-muga urang ditetepkeun salawasna dina jalan nusul ka Allah. Muga-muga urang sadayana ulah wakadi mautan salagi can jadi ahlina Allah. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.